أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Gawean urang bakal datang deui ka urang. Ieu di dunia encan ke di akhirat. Indah lamun sakumaha tadi dosa-dosa urang diaku ku urang, haju urang tobat ka Gusti Allah, berubah kuari tatadina teh daek ngaji jadi daek, tatadina teh salat jadi salat, tatadina teh qobliyah badiah jadi qobliyah badiah, tatadina bergaul teh jeung eta besi asi besi kuari mah jeung ustad jeung kiai, tatadina suuzon ka kiai kuari jadi husnuzon 180 derajat berubah. Keur kos kitu tah maot geus tenang, geus ulah cangcayan, sanajan gede dosana diterima ku Allah tobatna, tanda diterimana perubahanna. Urang nu rempan teh besi kieu dosa ambalaya keneh can bisa tobat, kemudian urang maot can tobat, eta nu bahaya. Duh masyaallah, baheula keur di Jakarta, baheula keur dagang, baheula keur kabelah dia nak endek be tobat teh endek be ngaji teh endek be salat teh encan hae kaburu pae ya Allah. Ieu nu ngeri kitu mah kaburu pae umur sabari aing kan ngadeg 60 nu 50 lah terus kaburu pae loba nya nu ngadadak pae Gusti abdi mah ngaku bae ka Gusti, ngaku abdi mah geus cenah ieu langit luhur nyundul dosa abdi ka langit ku dosa abdi geus diaku bae geus diaku tah pengakuan etalah menjadi hebat ya komo ke kan ai tobat macam-macam tang tahapan-tahapanana tobat awam, tobat jelema pinter, tobat jelema anu sangat pinter. Tobatnya kapan? Tobat dina Islam, tobat dina iman, tobat dina ihsan, diatur. Urang mah kuari tobat dina Islam geus can anggeus. Naik urang tobat dina iman, naik dina ihsan. Urang mah kuari tobat teh mah teh be urusanana cukat cokot ka batur, urusanana urusan teh salat, abdi dia tobatan, urusan zalim tah mah urusan kos kitu mah tah geus kaliwat wali mah. Terus wali mah can husu bae, kapan can husu jadi siksa ka wali. Teu husu teh jadi goblak teh jadi siksa. Batur mah geus nobatan goblak poho ka Gusti Allah teh jadi siksa. Urang lamun poho ka Gusti Allah jadi siksa tuh siksa kabeh ieu. Dipotongan poho kabeh ieu mah. Boro-boro keur teu salat lagi poho ka Allah. Atuh dikira teh disiksana tuh. Tapi kan aya teh mah tahapanana nu beda. Ingat baik ka Gusti Allah. Sebabnya na berjuang mujahadah, riyadhah, ngajar nafsu, perang jeung nafsu. Engke dibere cahaya ku Gusti Allah. Warid garana teh asup kana qalb. Bertanya nyana ka awak sorangan awak. Hei diri, sia-sia aya nu dipake karesep ku sia salian Allah. Aya naon? Baju naon hartina sia resep ka baju make ngaganggu datang ka Allah na kahalangan picet naon kuari ku samana dipake ka resep salian Allah bea naon hartina tu jasiat dileuleut geus naik motor bae kuari masih kene kaganggu kene bae eta kolbu ku motor lamun haju ka bawa bae kumaha tanya deui naon nu dipake ka salian Allah datang ka hayu dicarekan awak eueuh ayeuna mah Gusti alhamdulillah
abdi teh ngomong berusaha abdi tapi panu ngalengitkeun sama Gusti. Gusti karasa ku Gusti teh dileungitkeun karesep abdi salian ka Gusti. Hiji bae ayeuna teh nu dipake karesep dengan Allah. Eueuh salian Allah. Jadulia teh dunia kurang keur didiukan ku ari teh dipake lalagaan. Ulah sok teh taluk nyangkrung di jero hate. Pake aya mah laksanakeun aya gunakeun aya mah ulah sok teh jadi hayalan nyangkrung ngaleungit Allahna ku dunya. Kebutuhan nu waya dahar waya nginum waya sare waya make baik-baik ulah ge talukna nyantel kana dunia. Kan lamun nyantel kana dunia mah naon ge dunia bae engkena ngariung geus bae boga pikiranna gede moal berkatna nyantel. Ceramah lamun nyantel mah saya nu ngondangna bonafide apa henteu gede apa henteu ieu diberena eta kan taluk kana dunia kos kitu dipapageun make mobil goreng embung pan takabur taluk kana dunia nu kos kitu teh terus we babarengan jeung nu hina embung ngaji kudu di pendopo bae bareng jeung bupati kara tak naik ka ceuli naik motor da ngahutang ge eta nakabur kos kitu ngaran taluk kana dunia pek bae dunia mah tapi ulah taluk hiji we karasana ku sorangan ge urang bisa ngarasakeun nanya urang ka awak sorangan awak aya nu dipake karesep salian Allah aya naon artina mun siapa kos kitu ge kumaha isin sirisi hiji we Allah moal bisa lamun urang cara ngudang ti peuting moal bisa lamun urang teu tapakur moal bisa lamun teu riyadhah moal bisa lamun teu mujahadah moal bisa lamun teu muhasabah eta lah parabot tafakur zikir riyadhah mujahadah engke Allah nu mere eueuh da naon di jero hate teh Allah bae batur teh ngomongkeun teu benduk batur galem teu bekah irung sebabna Allah sabona temu manusia memang kitu dibere sakitu teu dibere sakitu urang makan lain urang mah tuh aing ngariung ka imah sia teh bejana sugih kunaon sia teh ngariung situ pan ngariung mah meureun dizikiran wah budak kunaon sih eueuh nanaonan eta geus moal jadi kiai mah kos kitu moal tah ieu hese kita urang teh ngaji hese nu hese makena hese makena wali teh ai keur di pondokna baheula rajin puasa rajin salat rajin tawadu bisa tawadu kunaon barang geus jadi kiai tulak cangkengna di dieu eta nu hese teh barang bisa ngaji jadi kiai kok teu tawadu leungit tawaduna akibat naon eta rasa boga ilmu rasa mulia batur nanya bagaimana ngaji tas di mana mangaji kiai goblok sia baheula sia kai mangaji malulu tahu sia kai saya teh kieu tolol aduh kagetun nya dijujukeun mun mah isuk bae nanya nya kiai tas di mana kiai keneh bae buya ih naik si kiai buya atuh bea sumpah setia diterima tobatna Allah narima kana tobatna dihampura ieu teh jang kacamata urang ketika urang nyieun dosa kudu gegeran tobat ka Gusti Allah rempan besi ketika urang can tobat cabut nyawa ku Gusti Allah naudzubillah min dzalikallahu alimun hakim Gusti Allah teh maha uning ka makhlukna maha bijaksana dina dadamelana atuh kumaha Allah bae eueuh nun teh berhikmah eueuh nun teh bijak Gusti mah nyin gunung kebijakan Allah nyin laut kebijakan Allah nyin leuweung kebijakan Allah
nyen jelema kebijakan Allah jelema teh macem-macem, nu sugih kebijakan Allah, nu susah kebijakan Allah, sehat kebijakan Allah, gerih kebijakan Allah, si eta pinter kebijakan Allah, si eta bodoh kebijakan Allah, si eta jadi bos kebijakan Allah, si eta jadi cacah kebijakan Allah. Hakim Allah teh pison itu kuari kebijakan Allah banjirkeun kebijakan Allah nu urang teh apa tsunamikeun kebijakan Allah urang teh apa janu Allah atuh hakim pison ikulah kudu ngarasul digempakeun kebijakan Allah urang lamun nyaho pasti urang geus seserian demantak waliullah mah tenang aya nanaon ge tenang teh naon kapan urang mah macaan buku plag waliullah mah macaan buku Lauhil Mahfuz baca ya begitu kejadian geus nyaho geus dibaca we di Lauhil Mahfuz begitu kejadian teh seserian pas nu pae pas tuh pae seserian nya heuh teh urang seueur pas sarua jeung di Lauhil Mahfuz tuh kan lamun teu nyaho mah urang sia batur bakanya jerian sia seserian teu kumaha lain di alamna sia mah keur macaan Lauhil Mahfuz sia makan poek Lauhil Mahfuz nu aya syariat atuh kabeda sia mah di alam syariat neuleuh banjir ceurik anu wali mah seserian neuleuh Lauhil Mahfuz akur jeung di Lauhil Mahfuz seserian nya tuh mantap beda alam ulah aya rehat-rehatan ulah aya sesenangan di dunia mah lain jang senang di dunia mah jang berjuang urang mantap aya sesenangan segala rekreasi saja ieu dibencanaeun malu kiai-kiai maka jeung ka pantai segala rupa eta nu ngundang tsunami eta kiai nu ka pantai nanaonan make jeung ka pantai segala kecuali nyana nek ngasehatan orang pantai masalah teh mah loba nu make rok mini gitu kan loba anu sataranjang tah nyana bertugas ka ditu dikumpulkeun diasupkeun ke hotel tah ieu ulah aya rehat ulah aya istirahat masyaallah sebab naon bayangkeun coba ge urang Kangjeng beserta para sahabat berangkat nu sakitu jauhna selama 50 hari pulang pergi teh berangkat 10 hari itu 10 hari pulang 10 hari berangkat dalam gitu 15 hari kemudian pulang 15 hari jadi itu 20 hari eta kan jumlahnya jadi 50 poe berangkat teh kapan dek perang mah kapan nyawa taruhanana geus puguh masyarakat di jalana dahareun jeung inumeunana sare nu kudu dipikiran ngaranna ge berjuang atuh datang ka dituna mun perang teh mah wah para sementara babaturanana di Madinah koleha-leha bae batu nu keur berjuang nya anak kunaon ngees bae yes nah ieu dan kahkobok bae teh mana di tengah-tengah batur berjuang kehidupan anu antara dan antara nyana kunaon sesenangan tak kusakitu bae ge ditegor sahabat mah teu meunah ieu urang kan kuari teh nyaho saha nu keur berjuang di negara urang teu beunang leha-leha teu beunang di negara urang teh keur kumaha kuari naon sababna ieu ekonomi teh kapan teu maju ekonomi teh kok kieu sakedeung deui bakal naik segala rupa bakal naik ye LPG bageng ge bakal naik geus jelas sebab naon anu naikna kapan Ahok jadi ketuana teh kuari kan jadi Ahok nyadakan dendam ka jeung kumaha ge lain bakal ngeunah gerage ka rakyat anu tadina 30 menjadi 40 mungkin jadi 50 subsidi jadi eueuh bakal barang sana ka rumah
encan perrokokan. Nah rokok ieu cenah meureun, lain rokok ieu urusanna kapan? Usaha ieu. Dan berbagai cara untuk memajukan perekonomian encan kapanggih rumusna sementara geus berjalan bage kuari pajak naik aya saha sih dibalik eta keur cerita perekonomian perpolitikan kuari main silih salahkeun lain di bener terus eueureuna tidak berkesudahan sementara nu kurang dikhawatirkeun teh di jero teh segala komunis aya di jero teh wahabi atupan aya di jero teh kapan syiah atuh aya lamun eta main engke di negara geus bogo Kristen Yahudi urang kan teu bisa kukumaha nah ulah cicingin golok asa jang ngeuncit embe ieu tah urang teh nyaona naon biasana bahkan geus aya kan tanda-tanda mun cara pepelakan teh geus aya sirum kemudian geus aya melentis teh bahasa melentis tah geus aya melentis kembang nah eta kan ieu mah kan encan aya sirungan encan melentis mah komo ieu kahareupna bakal kumaha sementara anak nambahan bisa 18 tilu biang 18 siapa suka dulu sugan teh sabiang emang kotok rintik ih kahareup sakadar hati-hati urang sebagai bangsa nah ya kudu kuat teliti atuh urang teh kumaha nah lah teu diteliti ge urang masa pira urang kitu onang geus lah kumaha nyararana bae cenah kula mendek ibadah bae ka Allah aya bisa mah sia ibadah henteu jasa bisa kula bae eta ngaranna teu boga semangat juang nu kos kitu tah bisa-bisa pamajikan direbut ge saboda Allah bae jian pamajikan paranti urang dicokot ku batur mangga bae naonan pertahankeun goblok sia je ieu mah paranti aing tah eta kan urang semangat makan kos kitu tah geus jelema nu geus teu kawin-kawin teh kita kawin teh lah jeung sararia bae teu semangat batur mah geus 3 geus 4 kana mah hiji ge embung eta kehilangan semangat tah lamun geus kehilangan semangat bos kieu eta keur cerita kawin cerita dagang cerita berpolitik ieu bernegara lamun geus semangat kumaha dakwah lamun geus semangat untung mesti kena iki pudoli nyana mesti kena saudara sanajan ih jamaah lah itu sanajan beula terus diteruskeun nah iya aya kana semangat alhamdulillah nu katilu mah iya tilu manusia mangkaning tokoh mangkaning sugih ieu Murarah bin Rabi Ka'ab bin Malik Hilal bin Umayyah tidak ikut serta perang Tabuk endahan leha-leha senang-senang ditegor wa akharuna murjauna li amrillah golongan anu katilu manu tiluan teh anu tinggalan perang haja embung milu perang teh ieu mah ditangguhkeun urusanna kumaha Allah imma yu'adzibuhum wa imma yatubu alaihim anakalane Allah nyiksa ka anjeunna dengan cara Allah ngamatikeun tanpa tobat naudzubillah min lah urang gede dosa haji urang paeh teu dibere bisa tobat ieu cilaka ge ieu cilaka ge siksa ku Gusti Allah berarti tapi kan urang lamun nemah ieu cerita urang baheula cerita urang Gusti abdi teh hamba Gusti eueuh disembah wati Gusti tita ulah resep karena dunia tita ulah resep ka makhluk teu bisa Gusti abdi teh
batur babare risa wali teteh ngaranna batur babare solihin teteh abdi mah tetep teu bisa ku teu bisa eta teh abdi teh ngarasa dosa Gusti tapi minta hampura ka Gusti abdi salat tapi salat abdi mah acak-acakan Gusti nemah abdi teh ngan sabi-sabi ngan salat mah teh abdi teh ngaji Gusti ngaji unggal minggu tapi beuh asup pikatu keluar ti ka encang polos tromo Gusti abdi mah ieu mandek nemah bae tapi tetep bagus hampura Gusti daya-daya hampura Gusti nemah abdi tak eta abdi dihampura ku Gusti rada nemah pan aya nu teu nemah mah ciri dihampurana engke moal daek bergaul jeung jalma maksiat moal daek main gaple deui moal daek main remi deui moal daek main catur deui moal daek nyana teh maksiat berbagai-bagai komo mabok komo zina komo judi tanda bahwa nyana diterima dosa diterima tobatna terima tadota tobatna teh deuleu we bantes tobat balukar tungtungna mah eta ngaranna diterima ta tobat ta kos jelema munggah haji lah ieu tobat bae ka Allah balik munggah hajina haju andieu diterima berarti tobat lamun haju kancolah balik tobat balik munggah haji dah kancolah itu diterima berarti tinggal gitu bae teh babari isi aing diterima apa henteu eta mantes tobatna haju kumaha balukar tuh badak nu ngeri ge ieu urusanana murjauna li amrillah imma yu'adzibuhum kumaha Allah eta mah jangakeun sadaya-daya teh nu tiluan mah kumaha Allah bae apakah dia disisa dengan cara Allah dimautkeun tanpa diberi kesempatan untuk tobat wa imma yatubu alaihim anakalana Allah nerima tobat diberi bisa tobat eta urusanana murjauna li amrillah urusanana mah nganyangakeun sadaya-daya ka Gusti Allah tak urang ieu urang ge sarua bae lamun teu ngarasa loba dosa kakara ge lemah sana pinarakan diomongan ge mah keur tobat dah aing dosa naon atuh da ngaji osok salat osok cak cenah mah ngaji sang ngaji-ngajina meureun salat sa salat-salat aing ngaji osok atuh segala salat muludan osok padahal mah pan muludan ge perebut berkah ye naon kasalahanna ieu pinarakan maksudna lain masyaallah mikir sia ieu pinarakan kan kudu nama kieu ya Allah Gusti sebenarnya mal dia ngaji mengaji bae tapi meureun Gusti di mata Gusti mengaji abdi teh meureun dosa cak abdi ganjaran teh di mata Gusti meureun abdi teh dosa hampura Gusti urusan ngaganjar jeung ngisa teh pandi Gusti secara mutlak rarasaan abdi teh ibadah tapi meureunana dieu teh dosa cak Gusti mah hampura Gusti abdi teh salat mah tapi lamun ngadenge carita-carita nu bisa salat di abdi mah lain salat ieu mah abdi meureun maksiat melalui salat Gusti abdi teh puasa jangan ngadenge kiai-kiai puasa teh ku tenang abdi mah pan buka teh beuh sakumaha nu mantes perang buka teh bat bitbet abdi mah incu jeung anake ulah ieu mah jang abah kabeh oh berat ingetnya nak kos gitu incu menta ge ka dieu sia itu aya bapak sia ieu mah hak abah ambo ngarasa Gusti ampura Gusti dosa abdi teh dosa Gusti tah kurang ibadah tapi ngarasa naon atuh siga deui teh ibadah teh dipayuneun Gusti dipayuneun makhluk dipayuneun Gusti wa naonan meureun Gusti nemah abdi teh tah ieu engke aya tah karasa perubahan lamun teu perubahan teh diterima berarti tobat aya jelema tah usaha di dieu teh usahana teh kredit usahana teh di dieu teh riba aju bebeja kula ieu doana cenah kieu kula ka mana tuh ka Mekah sekitar bangsa 7 tahun ka tukang aja maksudnya iya deh kumaha ibadah yang bisa tobat guru nanti non gitu pakai cenah yang bisa tobat doakeun kula
Di mana makom mustajab? Ya, jadi Mekah bagian makom mustajab. Di Arafah, di selingkungan Baitullah. Keur pondokan lagi. Nah, urang mah jadi Baitullah geus didinya bae. Di Arafah kayak gitu kan. Meureun nyana terus bae ka Gusti. Tobat. Balik lah tadi diterima kan tobatna meureun. Hiji dagangna ambruk. Nyanakeun bebe jadi toko nutup bae jadi. Aju dagang mangga gitu maju. Ya tadi tarima berarti tobat depan jadi kieu cenah kieu. Eta. Patah tadi dah gede tobat. Enggak gunakeun dagangna teh kapan make duit bank. Make duit renter. Aju tobat, tarima tobat mal maju di tangga kumaha kecuali eta kisat make duit sorangan. Dah, itu cenah emang tadi nage duitna ieu nu pake ka Mekah ge ieu komo kitu. Datang ka ayeuna. Datang ka ayeuna encan minyak deui. Eta ditarima berarti tobatna. Asli. Bungeun nya disebut diterima tobat kos itu tembung. Hayang nama tobat diterima dagang maju. Lain diurus ada diterima tobat kan bae pakai duit bank. Pakai duit renten berarti kan ku Allah dibersihan tak eta terima tobatna. Oko saya jelema kieu zina teu eureun tapi tibalik zina bae kadieuna bangsa umur 55 mendekati kan 60 cenah enggak haji bebeja ka kiaina kiai pan babarengan jeung kiai nya kula lain kula udah ngadegetan Kiai Belah emang naon kula milu bae milu doa-doa tobat itu bisa tuh gitu tobat kan masing-masing dosa itu kula dosa kula ente mah ente dosa ente usul ka Gusti jipan teu bisa sakit teh geus make bahasa urang bae make bahasa urang teu bisa dibarengkeun tobat mah tuh kan ieu mah urusanna ieu eta mah urusanna lain deui urusan ieu mah tobatna ieu urusan ente kan teu nyaho ieu mah oke nya iya kita bisa milu ngadompleng gitu gak bisa emang dahar bisa ngadompleng gak bisa kalau tuh gitu tapi tetep nanya deh ari doa nu paling hebat di itu nu Arafah mau deui di Arafah eta paling hebat mun kurang tobat sangat Arafah nomor kedua eta sekitar itu geus datanglah ke Arafah ngadegetan kieu tetep jalan asal kieu diuk nyana celek neuna milu doa entah masing-masing baca kiai teh doa barna berapa kali dulu masing-masing guys ini beres doa bersama teh panjenengan doa masing-masing begandeng gas nya deukeut pan ka kiai kaget penijak parah ya lagi sebentar-bentar jangan berubah terus baik dosa abdi buat diomong ke lo banyak lemak apa ini jero hati baik Gusti mah maha ngarungu jak jana datang ke kiai kaganggu sia cek nanti aing ge kaganggu sia kabehan ngarasa kaganggu atuh teh bandeng-bandeng teh si jelema karena tuh di naon ngaranna di nasehatan ngaranna di Arafah masing-masing kan untuk pembandengan kabeh sakloter bandeng jasa tobat bandeng jasa ayat kan nanya kieu teh bawaan bawaana mah bawaan kula atuh coba tuh bisa lah ya mah setengah jawara embung aing ini tantepkeun bae urang bae bandingan geus indit urang tetereuh ciberang keneh datang ka magrib aya nu dosa naon eta mah rahasia datang ka magrib ke gandeng kene bae aing geus sejak kiai teh geus geus magrib geus anu apana geus kurang ka Muzdalifah aduh aing mah tetep bae eureun di Muzdalifah bae ngajoak eta kene serak sia geus reda alhamdulillah pastilah kinerja tobat diterima
kiai mah bebeja emang disebut dosa naon zina dibalik baik ulama ti umur 15 teureun terus bezina pamajikan atuh pamajikan boga zina mah terus sakjana teh mah jajan ieu ya geus ieu mah geus ka Mekah geus tobat geus moal deui geus bagus mentak kula jojoakan nih sakjana teh ingat aduh geus sakjana teh cukup kula ngajoak di Arfah pasti diterima insyaallah teh pastikan gitu pasti geus terus ka Mekah deui beres balikan ka dieu ka lembur menanglah meureun sababaraha bulan kiai teh kan datang deui ngalayan gayana deuk nanya ieu kumaha perkembanganana saya mah 3 bulan 4 bulan mah Assalamualaikum salam kiai biasa ngobrol-ngobrol sejuk tanya eta tobat teh keur di Arfah cocoakan aya karasana lain aya-aya deui kumaha karasana ayana jatuh enggak hebat Gusti Allah teh geus karasa hebat amat sih cak kiai aing mah teu karasa kiai eleh ya eta kiai lagi penasaran cak kiai teh geus pokona mah aing mah geus percaya penuh ka Gusti Allah tobat aing teh karasa jasa nuhun Gusti cak kiai teh batur ulun nyaho kula bahwa kula diterima tobat cek kiai boleh oh iya jadi ditanya nih eta kanyahoan aku mah bobogaan gitu udang gua aing meureun kabablasan aing hayang balik deui ka Mekah nega doa deui ulah terlalu tinggi diterima cakek gitu lalu ngomong eta akibat gajoak teuing si eta dasar iya kan saja entah kaganggu gara-gara sia ngajoak teuing akibatna kan kuat kitu Gusti karunya aing sakieu teh aju kuari atuh aing boro-boro jajan nu di imah ge teh diragap-ragap gitu ya ngan aing mendek nanya deui kumaha ieu kuduna tah eta tobat diterima kos kitu tah imma yu'adzibuhu wa imma yatubu alaihi sarua lain nutiluan bae ieu urusanana teh murjauna li amrillah imma yu'adzibuhu cara tsunami moal pati didatangan tsunami eta teh urusanana geus terlalu ma yu'adzibun siksa bae urang cerita dina tafsir cerita Kangjeng Nabi Nuh bajirkeun lain teh dinasehatan cerita Kangjeng Nabi Musa alaihissalam ngelawan Firaun lain teh dinasehatan ambruk Firaun beserta penggawa-penggawan cerita Kangjeng Nabi Yunus sarwana dan cerita-cerita Kangjeng Nabi Lut urang datang ke Yordan ke ditu aya kawasan anu teu meunang didatangan eta urut siksa baheula zaman Kangjeng Nabi Lut alaihi salam dibalikeun diangkat ku Gusti Allah dibalikeun ribuan manusia akibatina berubah karesep teu wajar lalaki resep ka lalaki teu wajar awewe resep ka awewe nah ieu kan guari LGBT sabalaha deui baheula makan ngan sakada di negara-negara maju pertama di Prancis anu usul ke PBB supaya disahkeun perkawinan Jerman Inggris, Belanda, Amerika, Belanda, eta kelas internasional. Kuari, ya Allah, di Cikupa,
di Cikupa urang oh ya Allah kaget ningali otot togol deh jelema sterek bagus jasa lalaki gagah petinju asana ieu mah cek ulah ieu hebat ieu hebat teh aduh kiai doana cenah kunaon kekasih saya meninggalkan saya ini fotonya barang di dalam kumisan ini si aja goblok udah dijikeun yang si eta ieu ya kumaha coba ieu di luar pemikiran urang geus bugu awewe kehilangan kencan kehilangan pacar awewe jeung awewe deh lain saeutik kadang tengah penting merenung kieu rempan amat Gustiku sebab si eta ya Allah anu nyana geus kebablasan hirupna teh geus teu make aturan agama nya nama geus kumaha manehanana we di mana Gusti nyiksa teh pan meureunanan lain anu berurusan jeung dosa bae kabeh kabaud kabeh teh beureunanan atuh kabawa sakumaha anu digambarkeun ku Kangjeng Nabi kapal anu dibocoran teh atuh kapan atuh mun di mana kapal bocor batu sakapal kan ini kumaha coba urang nu mabok eta kan ngundang siksa nu zina eta kan ngundang atuh eta sudut eta kan ngundang lesbi homoseksual eta kan ngundang siksa geus pugu nu korupsi eta ngundang siksa kan urang ieu nu riweuh mah di mana disiksa kapan urang kabawa sabaraha kiai jeung sabaraha santri anu kabawa kanyut ini kumaha coba urang ningali pemandangan tsunami Aceh tsunami nu lain gempa Jogja dan lain sebagainya pan henteu kabeh beureunanan henteu kabeh dugala ieu anu bener kabawa ngeumanta kiai ngocoprak bage eta teh beusi kabawa iya gitu siksana kumaha tuh wa akharuna murjauna li amrillah ketika berdosa urusan anak dia kumaha Gusti Allah imma ayu azibum janu Allah ieu sia diciptakeun ku aing teu ngajading sia ka aing ngahirupan sia aing mere rezeki sia aing nyembah ka batur awas ya ku iya jadi disiksa atau sia terus bae babok terus bae zina terus bae sia awas siksa sia ku aing kabawakan kabeh nah iyalah imma yu'adzibuhum limawatan bila taubat teu bisa dibere teu bisa tobat urang kan hari dibere bisa tobat mah keur meujeuhna urang dijero tobat naon atuh geus tenang merenung urang ya Allah ya Rabbi tingongora abdi teh di mana aya topeng di dinya abdi ngampar di dinya aya golek abdi mah geus lain nonton golek di hadapan panggung maksudna naon besi aya sinden ki abdi teh urusanana ting sajabana we abdi teh tingongora kabelah dieuna Gusti abdi teh ka Jakarta leuwih parah abdi teh jadi geng keramat tunggak ya Allah ya Rabbi alhamdulillah kuari mah geus eueuh keramat tunggak pindah ke Kalimalang terus bari ka Tangerang dibasmi ku WH pindah ka Pandeglang kuari mah anteng di Pandeglang tararihis di Pandeglang di mana nyaho Kapolda pamit pergantian kamari nyana nyaritakeun ternyata di Pandeglang meningkat perzinahan Pak Kiai tuh orang Pandeglang yang jelas mah info aju yang dari sono diekspor jet tambah ekspor impor-ekspor berarti di daerah Karawang di daerah Subang Tangerang menteh alhamdulillah ngan pelakuna Tangerang tuh meningkat perzinahan di kumaha coba pemabukan meningkat Banten
maling, pembunuhan meningkat sekian persen. Ini saya lapor kepada Pak Kiai karena Pak Kiai juga termasuk orang Banten. Saya mau bukan orang Banten. Orang mana Pak Kiai sekian itu urusan saya itu mah. Saya Tangerang aman. Tangerang Banten Pak Kiai. Kurang belaga bidug gue Banten. Nyana ongko kok bidug deh. Hanya kabar bodoh berarti jangannya. Enggak, saya bukan Banten, saya mah Tangerang. Iya meningkat. Etalah imma yu'adzibu wa imma yatubu alaih. Pintu jelas nama anu tiluan ieu mah disiksa heula ku Gusti Allah di dunia. Disiksa nama diantepkeun heula ku Kangjeng Nabi teh waka-waka di jamah-jamah di gamah-gamah. Urusanna teh disanggakeun ka Gusti Allah salila keberangkatan jeung kepulangan jumlahna 50 poe. Salila 50 peting 50 poe 50 peting teh ditanya ku Kangjeng Nabi teh manusia sekitarna teu meunang aya nu ngadeukeutan bahkan pamajikanana ge teu meunang ngabarengan sare. Dihijir ngaran teu beunang nyana ditanya henteu ku Kangjeng Nabi teh sahabat teu meunang aya nu ngahiji jeung manehanana pamajikanna ge titah nyilip teu meunang ngahiji jeung manehanana jadi manehanana tiluan 50 poe 50 peting teh ieu menyendiri timbul renungan kaduh. Sebab begitu Kangjeng Nabi datang teh henteu disambut, henteu langsung minta hampuran, henteu tenang-tenang bae siga nu henteu boga masalah, siga nu henteu boga dosa. Mentek iyalah disiksana teh 50 poe 50 beuti. Eta ge can jelas Kangjeng Nabi kan kumaha Gusti Allah. Taha menang 50 poe kakarak turun ayat diterima tobatna nutiluan ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Karak gede hati. Masya Allah teu meunang sabarang. Urang naon bae kalakuan urang lamun teu buru-buru tobat ka Gusti Allah bakal datang deui geus ka urang. Sebab pagawean urang bakal datang deui ka urang. Ieu di dunia encan ke di akhirat. Indah lamun sakumaha tadi dosa-dosa urang diaku ku urang, haji urang tobat ka Gusti Allah berubah ku ari tatadina teh daek ngaji jadi daek, tatadina teh salat jadi salat, tatadina teh qobliyah badiah jadi qobliyah badiah, tatadina bergaul teh jeung eta besi besi kuari mah jeung ustad jeung kiai, tatadina suuzon ka kiai kuari jadi husnuzon 180 derajat berubah keur kos kitu tah maot geus tenang geus ulah cangcayan sanajan gede dosana diterima ku Allah tobatna tanda diterimana perubahanna. Urang nu rempan teh besi kieu dosa ambalaya keneh can bisa tobat, kemudian urang maot can tobat eta nu bahaya. Duh masyaallah baheula keur di Jakarta, baheula keur dagang, baheula keur kabelah dieuna endek bae tobat teh endek bae ngaji teh endek bae salat teh encan hae kaburu pae. Ya Allah ieu nu ngeri kitu mah kaburu pari umur sabari aing kan ngadeg 60 50 lah geus kaburu pae loba jasa nu ngadadak pae Gusti abdi mah ngaku bae ka Gusti ngaku abdi mah geus cenah ieu langit luhur nyundul dosa abdi ka langit ku dosa abdi geus diaku bae geus diaku tah pengakuan etalah menjadi hebat ya ngomong kan aya tobat macam-macam tang tahapan-tahapanana tobat awam, tobat jelema pinter, tobat jelema anu sangat pinter,
Tobatnya kapan? Tobat dina Islam, tobat dina iman, tobat dina ihsan. Diatur. Urang mah kuari tobat dina Islam geus anggeus. Naik urang tobat dina iman, naik dina ihsan. Urang mah kuari tobat teh meh teh be urusanana cukat cokot kabat urusanana urusan teh salat jadi tobatan urusan zalim tah mah urusan kos kitu mah tah geus kaliwat wali mah. Terus kuari mah can husu bae kapan can husu jadi siksa ka wali. Teu husu teh jadi goblak teh jadi siksa. Batur mah geus nobatan goblak poho ka Gusti Allah teh jadi siksa. Urang lamun poho ka Gusti Allah jadi siksa tuh siksa kabeh ieu. Dipotongan poho kabeh ieu. Boro-boro keur teu salat lagi poho ka Allah. Atuh dikira teh disiksana tuh. Tapi kan aya jelema tahapan anu beda. Ingat baik ka Gusti Allah. Sebabnya berjuang mujahadah, riyadhah, ngajar nafsu, perang jeung nafsu. Engke dibere cahaya ku Gusti Allah. Warid ngaranna asup kana qalb. Bertanya nyana ka awak sorangan awak. Hei diri, sia-sia aya nu dipake karesep ku sia salian Allah. Aya naon? Baju naon hartina sia resep ka baju make ngaganggu datang ka Allah na kahalangan piceun naon kuari ku samana dipake ka resep salian Allah beat naon hartina atuh sia ti leuletik geus naik motor bae kuari masih kene kaganggu kene bae ta kolbu ku motor lamun haju ka bawa bae kumaha tanya deui naon nu dipake ka salian Allah datang ka hayu dicarekanan awak eueuh ayeuna mah Gusti alhamdulillah abdi teh ngomong berusaha abdi tapi panu ngaleungitkeun sama Gusti Gusti karasa ku Gusti teh dileungitkeun ka resep abdi salian ka Gusti hiji we ayeuna teh nu dipake ka resep dengan Allah eueuh salian Allah jadulia teh dunia kurang keur didiukan ku ari teh dipake lalagaan ulah sok teh taluk nyangkrung di jero hate pake aya mah laksanakeun aya gunakeun aya mah ulah sok teh jadi hayalan nyangkrung ngaleungit Allahna ku dunya kebutuhan anu aya dahar aya nginum aya sare aya make baik ulah ge taluk na nyantel kana dunia. Karena mun nyantel kana dunia mana naon ge dunia bae engkena ngariung geus bae boga pikiranna gede moal berkatna nyantel ceramah lamun nyantel mah saya nu ngondangna bonafide apa henteu gede apa henteu ieu diberena eta kan talu kana dunia kos kitu dipapageun make mobil goreng embung pan takabur talu kana dunia nu kos kitu teh terus we babarengan jeung nu hina embung ngaji kudu di pendopo bae bareng jeung bupati kara tak naik ka ceuli naik motor da ngahutang ge eta takabur nu kos kitu ngaran talu kana dunia pek bae dunia mah tapi ulah talu hiji we karasana ku sorangan ge urang bisa ngarasakeun nanya urang ka awak sorangan awak aya nu dipake ka resep salian Allah aya naon artina mun siapa aya kos kitu ge kumaha isin sirisi hiji we Allah moal bisa lamun urang carang udang ti peuting moal bisa lamun urang teu tapakur moal bisa lamun teu riyadhah moal bisa lah mun teu mujahadah moal bisa lah mun teu muhasabah etalah parabot tafakur zikir riyadhah mujahadah engke Allah nu mere eueuh da naon di jero hate teh Allah bae batur teh ngomongkeun teu benduk batur dalem teu beukah irung sebabna ih Allah sabona manusia memang kitu dibere sakitu teu dibere sakitu urang makan lain urang mah tuh aing ngariung ka imah sia teh bejana sugih kunaon sia teh ngariung situ pan ngariung mah meureun dizikiran wah budak kunaon sih eueuh nanaonan
eta geus moal jadi kiai mah masjid moal tah ieu hese kita urang teh ngaji hese nu hese makena hese makena kuari teh ai keur di pondokna baheula rajin puasa rajin salat rajin tawadu bisa tawadu kunaon barang geus jadi kiai tulak cangkengna di dieu eta nu hese teh barang bisa ngaji jadi kiai kok teu tawadu leungit tawadu akibat naon eta rasa boga ilmu rasa mulia batur nanya bagaimana haji tas di mana mang haji kiai goblok sia baheula sia kai mang haji malulu tahu sia kai tah teh kieu tolol aduh kagetun nya dijujukeun untuk isuk nanya nya kiai tas di mana kiai keneh bae buya ih teu naik si kiai buya tas di mana buyata meureun sia mah ayelah hati airna belu tiluan ieu teh lantaran atuh pernah beat ka Kangjeng Nabi atuh beat sumpah setia diterima tobatna Allah narima kana tobatna dihampura ieu teh jang kacamata urang ketika urang nyieun dosa kudu gegeraan tobat ka Gusti Allah rempan besi ketika urang can tobat cabut nyawa ku Gusti Allah naudzubillah min dzalikallahu alimun hakim Gusti Allah teh mah uning ka makhlukna maha bijaksana dina dadamelanana atuh kumaha Allah bae eueuh nun teu berhikmah eueuh nun teu bijak Gusti mah nyieun gunung kebijakan Allah nyieun laut kebijakan Allah nyieun leuweung kebijakan Allah nyieun jelema kebijakan Allah jelema teh macem-macem nu sugih kebijakan Allah nu susah kebijakan Allah sehat kebijakan Allah gerih kebijakan Allah si eta pinter kebijakan Allah si eta bodoh kebijakan Allah si eta jadi bos kebijakan Allah si eta jadi cacah kebijakan Allah hakim Allah teh pison kuari kebijakan Allah banjirkeun kebijakan Allah nu urang teh apa tsunamikeun kebijakan Allah urang teh apa janu Allah atuh hakim pison ikulah kudu ngarasul digempakeun kebijakan Allah urang lamun nyaho pasti urang geus seserian demantak waliullah mah tenang aya nanaon ge tenang teh naon kapan urang mah macaan buku plak waliullah macaan buku Lauhil Mahfuz baca ya begitu kejadian geus nyaho geus dibaca we di Lauhil Mahfuz begitu kejadian teh seserian pas nu paeh pas tuh paeh seserian nya heuh teu urang seueur pas sarua jeung di Lauhil Mahfuz tuh kan lamun teu nyaho mah urang sia batur bakanya nyerian sia seserian teu kumaha lain di alamna sia mah keur macaan Lauhil Mahfuz sia mah kan poek Lauhil Mahfuz nu aya syariat atuh kabeda sia mah di alam syariat deuleu banjir ceurik anu wali mah seserian deuleu Lauhil Mahfuz akur jeung di Lauhil Mahfuz seserian nyana tuh mantap beda alam atuh beda nu geus kawin jeung nu can kawin alamna beda yehehe anu boga pamajikan jeung nu ditinggalkeun atuh alamna beda yehehe atuh beda alamna salam Masya Allah tapi kabeh ge kebijakan Allah orang tak apa wallahu alimun hakim anu jelas lah mudah-mudahan orang dipanjangkan umur di samping dipanjangkan umur dibere sehat di samping dibere sehat orang dibere bisa ibadah samping bisa ibadah bisa tobat ka Gusti Allah urang maot pamajikan urang maot anak urang incuran keluarga urang kabeh keur aya dina tobat aya dina ridho Allah subhanahu wa ta'ala
bibarokati umil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil